wajib qada, wajib bayar fidyah. Nah, di mana-mana ibu-ibu keur hamil, keur ngandung atawa keur nyusuan, yang jelas nyusuan anakna lain bapakna. Ibu-ibu keur hamil atawa keur nyusuan berarti boga orok henteu puasa di bulan Ramadan dikarenakeun khawatir lamun puasa khawatir ka anakna beusin kurang gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugan teh maka dia mual suruh ngomong kula karake datang jasa suruh ngopi ke naon heulannya deh kabongan orang jatake. Alhamdulillahilladzi farrada rasulahu bi khamsi salawat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal karamat wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatis siqaj amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Langkung tifayun urang nyanggakeun puja sinarang puji muji syukur ka Allah nu maha suci. Salawat tampi salam mugi Allah curakeun, Allah limpakeun ka junjungan alam pendobrak reformasi anu sukses Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mukarramun fara alimil ulama fara asatid fara masyaihil kiram bil khususil khusus kapangersana guru urang sadaya anu kemungkinan masih keneh di jalan, guru besar urang anu ti kendal sing mudah-mudahan dipasian kasehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap deui ka qori urang anu parantos ngelatunkeun ayat suci Al-Qur'an anu ngaranna sarua jeung kula. Man rada kasepan. Sepan mananya? Nyana. Ulah jujur naon itu kasepannya na setik cenah berarti loban kula atuh irade di dalam ku batur mending alam sorangan lah tentunya. Teu hilap deui bil khusus ketua DKM Masjid Nurul Iman Abah Haji Madi Yunus beserta zazarana anu kukula hormati. Teu hilap deui ka para panitia penyelenggara acara Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu telah berjibaku antusias menguras tenagana pikiranana demi terlaksana acara tersebut anu sakieu buktina luar biasa. Urang doakeun sing mudah-mudahan ku Gusti Allah dipasian pahala anu berlipat ganda, sing dipasian ku Gusti Allah dibarokakeun jeung dijembarkeun rezekina dihasilkeun parmaksudanana amin ya robbal alamin. Teu hilap deui ka para jamaah sadayana anu teu bisa disebutkeun hiji per hijina namun insyaallah teu mengurangi rasa hormat jeung takjim kaula. Para jamaah sadayana kula datang nati ditu ka dieu teh nama neuk ilu ngopi doang ulama mantak sangaja lambat emang kabeneran aya pengajian malam Sabtu mah kula mah sadatang na bae yang penting mah datang ka dieu pulang mau berkat bae kula mah
ternyata datang ka dieu kula suruh ngomong henteu kompromi deui man tembak bae kieu lah ari anak bawang mah teu naon. Aduh atuh ngomong-ngomong naon jeung teu siap ja kula melain penceramah aja bosen tiap malam rebok kula ngacaprak bae di dieu. Tah para jamaah sadayana urang mah endek nyeritakeun oleh-oleh bae nya sebab oleh-oleh mah karesep ibu-ibu tuh. Oleh-oleh Isra jeung Mi'raj teh adalah salat. Sebab likulli qadimin tuhfatun, setiap jelema babarangkatan karak datang pasti sok mau oleh-oleh. Oleh-oleh ti Cirebon naon Bu? Wa tuhfatul qadim min Cirebon naon? Adelanu. Delan alias tarasi. Wa tuhfatul qadim min Bandung tape. Tuh harapal ibu mah ka tape deh. Naon nu mantak hafal yakin sok ngakan tape tapi lain menang meuli menang minta nya. Wa tuhfatul qadim min Palembang. Non Palembang pempek talalar jasa oleh-oleh mah Bu resep oleh-oleh resep pan salat teh oleh-oleh atuh kunaon resep ka salat. Sedangkan cak Kangjeng Nabi awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama sekali anu bakal dihisab di yaumil kiamah adalah salat. Cuman awas, senajan hebat salatna, senajan gagah puasana, salatna ge bu pohara ieu mah saputing 1000 rakaat keur contoh ieu mah, tapi eueuh potongan kos kieu eueuh 1000 rakaat kula ge can pernah tentunya. Tapi teu jeung dibarengan ku ilmuna eueuhna naonan. Sebab cak Ibnu Ruslan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sahabai jelema beramal teu didasari ku ilmuna maka amalna mardudatun la tuqbalu, ditolak moal diterima. Bener. Sebab kula manggih keterangan aya perkara pardu samemeh pardu, aya perkara pardu di jero pardu, aya perkara pardu sanggeus pardu. Puyang-puyang ibu-ibu, mana aya pardu samemeh pardu? Pardu mana samemeh pardu? Nyaeta ilmu samemeh ngamal. Ilmu wajib, ngamal wajib, tapi ilmu heulan sebab lamun ngamal au ilmuan moal diterima ku Gusti Allah. Bener. Nah, ya nu mantak alhamdulillah dijatake ngayakeun pengajian tiap malam rebo. Tah sing mudah-mudahan sing ari istiqomah, mudah-mudahan sing manfaat ilmuna, amin ya robbal alamin. Sebab ku ayana ilmu jelas jelema berbeda. Cak Gusti Allah, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna walladziina la ya'lamun. Cak Gusti Allah, qul bejakeun ku anjeun Muhammad, hal yastawi, hal cak tukang ngaji mah istifham inkari, cak urang jatake mah piraku. Cak urang teh mah mana mungkin teu aya peribahasa cak orang wetan teh mah naon ngaranna haram dempak, puyuh buntutan, orai tak-takan, belut buluan, kebo endogan, nini-nini kanjutan. Dina pada moal mungkin hal yastawi piraku kudu sarua alladzina ya'lamuna, jelema anu berilmu, walladzina la ya'lamun, jeung jelema anu teu berilmu. Moal sarua survei membuktikan. Ibu-ibu diuk di dieu sabaraha jam? Ti jam sabaraha? Ti Isa geus dibere naon caina? Aqua naon eta? Ko gelas. Nah, geus sakitu-kituna moal dibere deui.
Nah, kula mah karak datang cap badak keluar, kaki tilu keluar, rokok 2 bungkus keluar, kopi keluar, cak panitia kula jelema berilmu meuleunnya disangkana padahal mah Surabaya tah dirinya beng sepeda bener. Nah, cak panitia padahal mah Surabaya jeung ibu-ibunya. Aduh, ngan aya jorena itu ulah nganggur teh barang akan kula disuruh ngomong. Eta tah. Nah, jelema anu boga ilmu boya ibarat jelema boga cacaang, lamun jelema eueuh ilmuan ibarat lempang teu mawa cacaang. Contoh baheula ibu-ibu lamun ngising teh maaf, lamun ngising di mana? Di sawah cul terus peting-peting lewat ibu-ibu ke sawah, bapak-bapak ke sawah ngaliak peting celek henteu mawa senter, henteu mawa obor cak cana asana ieu moal salah si eta ieu. Nah, berhubung teu mawa senter dicekel kunyana tuh bener kan rada lembek. Tah penasaran kena bae karena teu mau center di ambuan tah bener kan cak aing ge si eta bener kan. Coba lamun mau center mah cukup sekali truk ngaliat wah asana dicorongan bener bae bener kan. Duh, jadi lamun jelema teu ilmuan mah pasti berbuat kesalahan hiji, merembet karena kesalahan 2, merembet karena kesalahan seterusnya. Tapi lamun jelema boga ilmu, senajan melakukan kesalahan aya rem di akhir kemudian. Bener. Nah, iya ibu-ibu masyaallah tak salat sebab aya bahasa kieu rajin-rajin minum jamu biar otot kuat, rajin-rajin neangan ilmu biar selamat dunia akhirat. Ari istri nu solehat taradaek ninggal salat sanajan usim dibuat komo deui usim hajat. Ibu-ibu orang jatake anu bager anu hade tara nampik diajak sare senajan wanci tengange harudang ustad wanci tengange mah di ari ngomong cenah harudang deuk ira kedeung bae mantas mangrib digerokeun mantas mangrib kedeung bae jam 12 atuh jam 12 mah geus bocor curut. Ya Allah, bu ibu-ibu hayang ibadah ngeundahan jasa. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu kula sering nyeritakeun, ibu-ibu hayang menang pahala khotam Al-Quran gampang. Pahalana mana gampangna di mana salaki dahar geus nyediakeun cai tanpa dipenta eta pahalana sarua jeung khotam Al-Quran 3 kali. Cak ibu-ibu orang jatake ja gampang ulah ngomong gampang digawean henteu panteu panetenya ulah ngomong gampang sekali minta cai bae cai mana selakin can katelak mah jojong bae dan benar emang kumaha gitu. Nah kaduana pamajikan anul kelelahan ti peuting terus nyusuan anakna eta pahalana sarua jeung 70 kali haji mabrur eta karak anakna sok lantas bae. Eta karak anakna 70. Ya Allah ya Robi komo bapana nya gitu untung mah teu diceritakeun dah. Ya Allah
wahara kan ibu-ibu ya nyeseh baju anak nyeseh baju salaki ikhlas awas lain bari ngereweng pan iya mah kadang-kadang bari ngereweng komo salaki na make lepis wih mah kolot-kolot make lepis baruyang tuh capek mah ongko ganjaran mah Allah tuh ya Allah ya Rabbi eta ganjarana ku Gusti Allah diberes 1000 kebaikan setiap naon anu kasolat kutu mata poe pangmintakeun hampura ka ibu-ibu anu nyeuseun pakaian anak salaki ka pakaian anak jeung pakaian salaki mantak isukan mah kudu rajin nyeusehan salaki keur make baju buka langsung telanjangan guys ieu mah kadang-kadang bu aduh insyaallah lamun salaki keur boga duit percis kus jelema stres gelendotan bae giliran ben teu boga duitnya hesna ge meren jubur kieu bae kieu lah ceramah geus peuting mah sabodo amat meren jubur dituel bae ku salaki ulah tual-tuel bae anak isukan sekolah teu boga duit dituel deui sampingna lain miki naik bae ka luhur miki naik bae ka teu make calana pan kadeun henep nanya deh cak salaki nah aing mah teu butuh ituna butuh ge eta ya Allah ya Rabbi Gusti aduh bagus bu ya ganjaran ibu teu kudu ka mana-mana ya Allah ya Rabbi salaki pulang ti mana-mana salaki pulang ti mana-mana tawaran 4 perkara kahiji endek dahar heulan endek mandi heulan ayo endek marende heulan naon deui hiji deui kahiji endek mandi heulan kadua apakah endek dahar heulan katilu endek sare heulan kaopat endek istirahat heulan naon tah lamun cak salaki karak datang ka endek maun heulan endek mandi sediakeun andukna sok itu ya henteu ari bapak-bapak orang nu ngomong ge boro-boro ieu mah ibu-ibu bener boro-boro cenah ge nyana ngaku eta deui aduh ya Allah Gusti jarujur nah idinya terus enggeus kitu di kamar mandi cekelan andukna tangguhan ih mantep jasa ih hayang ganjaran ongko dibere hayang ganjarana ih salat duha mah capek tahajud tipe ngantuk eta poharnya seganjarana bu hayang surga nu mana eta ya Allah ya Robbi bener tidinya enggeus kaluar ku urang di lapan Masya Allah cak salakina neng hayang dahar heulan sediakeun sanguna saaya-ayana hirup manggeus qanaah nah ulah ngarasula salaki mere duit 100.000 alhamdulillah kebeneran usaha poe imah salaki mere duit 20.000 alhamdulillah urang kudu pinter cenah dibere 20.000 gampang beulikeun bendog di dadar kabeh hese amat yang penting dahar yang penting awak sehat awak sehat mah dahar biak 2 bakul coba senajan orang loba duit lamun awak muriang mual bisa menikmati bener yang penting mah minta sehat salaki ku salaki dibere 10.000 alhamdulillah 10.000 beulikeun bae bala-bala 10 bener pan dibere ieu na kunyana sambal nanya sediakeun saya anak nyenang ngerong tinggal balikeun bae diberena ge 10.000 kah uyuhan eta ge mah ya Allah ya Rabbi dah sediakeun dahar terus lamun salaki lah cenah neng perasaan di jalan tadi ngojek neulekeun bikang biwir manenor bae inget kanu di imah lah hayang diparende ieu mah nah gera-gera ibu siap-siap dangdan bener deh ibu-ibu dangdan ari awewe nu taat sok nawaran di malam Jumat sok sawedak sok sasipat
arek nerima pesawat. Aduh, ya Allah, ya Robi. Tuh. Pakaian Bu, khusus papakaian jeung paranggi marende salaki. Ya Allah ya Robi, ngan ayanganan ndek berang dek peuting hayang salaki jabanan ulah mikir capek urang ingetna pahala geus ulah nempo salaki deuh geus enak nempo salaki mah komo uditan menya geus nempona pahala be deuh ya Allah ya Robi lamun anak aya di dinya awas ye lamun anak aya di dinya ieu pengalaman kula soalna ieu curhatnya setik teu naonnya kula pohoan lawang teu dikunci ku kula aya anak teralulin atau asup ka jero aduh cakulat aya bae cakulat ya geus kitu ya pokona mah lah mantap lamun aya anak Bu ya lamun aya anak dah ya bere duit ku urang 2000 atau 5000 ya sia geura jajan ka ditu ka warung paling cak anak emat tumben barahan biasana pelit meureun nya emat tumben barahan enggak sih gara ke warung emang emak kemana emak main bola heulan gitu emang emak bisa main bola bapak sih kueng eleh digocek-gocek. Ya Allah ya Robi tabunya ilmu ya Allah urang nyeritakeun oleh masalah salat lamun jelema nanaon ge dibarengan ku ilmu jelema bisa takwa kudu nyaho ilmuna jelema bisa ikhlas melalui ilmu heulan sebab lamun jelema eueuh ilmuan najan kumage moal beres senajan maling lamun jelema make ilmu didasari ku takwa bakal bahagia malingna bener emang aya kitu maling bahagia aya ji emang kumaha kitu deuh dasar ieu mah maling henteu dibarengan ku ilmu jeung takwa asupna ka penjara tapi lamun jelema senajan maling lamun didasari ku takwa bakal bahagia piraku maling bahagia ayo dongengkeun ku urang aya santri mesantren ya mesantren di hiji kiai eta santri hiji polos kadua nurut jasa ka kiai Masya Allah di akhir kemudian digiring ceritana pengeluaran geus sebelum pengeluaran eta kiai ngomong ka santrina aing nasihat ka marane kabeh amalkeun ilmu nu aya cicing di imah kudu dibarengan jeung takwa lamun jelema dibarengan ku takwa moal nyasar setik-etik acan nah geus sampai di imah usaha naon silakan syukur-syukur bisa ngamalkeun ilmu andai kata dibayanatkeun ku Gusti Allah untuk usaha lakonan geus usaha ulah pusing-pusing teruskeun jejak Abah sia ndek usaha naon bae ndek usaha naon bae ilukeun teruskeun jejak Abah sia ngeunaheun. Nah iya dasar santri polos meureun balik ka imah geus di imah ngomong ka mana mak kula endek usaha bae lah itu kula mah endek neruskeun usaha Abah profesi Abah nah, cak mana ulah di cak guru kula ge geus ulah bingung-bingung teruseun profesi Abah cak emak ulah kunaon kitu mak ulah di pokoknya mah ndek nurut ka guru kula mah emang kunaon Abah sia mah tukang maling ajeun kula mah ndek diterus bae ndek nurut ka guru tapi cenah ge mak senajan maling ge lamun didasari ku takwa mah insyaallah bakal selamat di mana horeng ayeuna kieu bae mak kana kula teu nyo ilmu maling nah cara maling teh kumaha aya babaturan Abah sia tu hiji dijetake aya kaduana di Cikoneng katiluna di Ledug eta batur maling Abah sia baheula ayeuna mah eueuh kiai kabeh tidinya enggeus ceritana nanya-nanyana oh maling mah kudu ti peuting nya beraksina kudu ti peuting ceritana siap peuting-peuting nyana nyoren golok tah maling mah mau golok nah mau golok di dinya senjata nah geus nyana ngilukeun bae mau senjata peuting-peuting ceritana nyana teh nangguan ti peuting kayak mah jelema teh ya di jelema ieu can es kene bae cek nyana teh ya pas kitu geus kebal asup ka jero waduh geus jam sabaraha nyana karak sare sedangkeun aing jelema karak sare aing asup beusing kahudangkeun henteu meunang pandoraka ngahudangkeun jelema nyana teh ya henteu jadi tah maling
karena dibarengan ku takwa. Kaduana cak nya teh lah aing mah endek maling ka itu bae tuh imah itu tuh geus repi lo mana hees nanti sore pas kunya ditempo loba anak yatim di imah anak yatim malulu sedangkan teu meunang ngakan harta anak yatim cak nya teh henteu jadi deui maling tah. Terus cak nya aing mah endek beraksi ka imah jelema beunghar. Nah iya kabeneran jelema beunghar ieu jelema pelit ngadengena pelit jasa imah jelema endek dipaling ku aing cenah teh. Asuplah nyana ka imah jelema tersebut kabeneran geus sepi. Asuplah nyana neangan kamar loba kamarna pas dibuka kebetulan kamar tersebut tempat penyimpanan barang-barang berharga emas duit jeung sajabana cak nyana wih mantap ieu cak nyana aing teu meunang nya keur ngaji teh teu meunang nyokot harta batur tanpa babeja aing kudu babeja heula lamun babeja aing lain maling ngaranna nanti ya. Nah ayeuna kieu bae nyana ngadengena tilok ngajakat aing mah endek nyokot jakatna bae lah endek nyokot dihitung ku nyana tah pas dihitung loba jasa ieu Masya Allah ieu mah jakatna sabaraha persen meureun dihitung ceritana ti peuting nepikeun ka subuh tang sanggeus ajan cerita Allahu Akbar cak nyana salat heulan salat ngalawudu salat di pertengahan pas keur salat tuan rumah hudang tah pas hudang teh kaget wah moal salah maling ber iya kok maling salat sih piraku maling salat geus hajeun bae heulan sana salat geus beres salat nyana nyileuk assalamualaikum warahmatullahi awas bu ketika uluk salam ya awas sekalian ilmu sekalian lewat urang lamun salat uluk salam sangade nah assalamualaikum warahmatullahi ieu bae nempo dada mah ulah sebab menghadap kiblat teh bisadri ku dada. Nah mantak ketika orang assalamualaikum ulah kieu lamun kieu batal sangade ieu ngaji sekalian assalamualaikum warahmatullahi batal salatna mantak lamun assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ieu ulah nyaliuk awas lamun ieu nyaliuk batal ngade punya loba eta nu kos kitu kadang teu nyawa ilmuna nah ieu sangade ibu punya nah eta geus kitu ceritana pas udang teh nah nempo di tuan rumah mang ka dieu salat berjamaah yuk cenah teh tipan ieu maling ngajakan salat berjamaah aing mah aneh cenah ge geus ilukeun bae cenah daripada urang dibacok soalna mawas peso tuh mah golok salat ceritana pas salat teh mamang jadi imam di sia bae cenah jadi imam henteu cak nya teh aing lamun jadi imam beusing ditusuk diberi doang cenah teh di hate geus siapa jadi imam henteu mang kula pernah ngaji bahwa anu jadi imam mah kudu sahibul wilayah pan maling bisa ngomong kos kitu teu harti aing mah ye geus bae nurut aing daripada dibacok dihareup tuan rumah imam nyana di tukang nah anu itu diburi deui itu pemajikan si eta tuan rumah geus beres salat assalamualaikum warahmatullahi nanya mang punten mamang teh saha kula neuk maling gede ge pan maling salat diceritakeun kieu timulainya perjalanan pesantren suruh guruna kieu berarti cak nyana ieu mah lain jelema sembarangan ieu mah ku paedah polos doang jelema berilmu jelema ngamalkeun kana ilmuna jelema takwa hook jelema kos kieu mah aing kabeneran boga anak perawan geulis nah ndek dikawinkeun mang daek henteu pan mamang eta ngitung tadi teh sampai ka isuk eta sekian eta maksudna naon ieu teh zakat mamang kudu ngajakat kieu Masya Allah hebat jasa ngitung nama cakep geus mang berhubung dunia kula ngabadag mamang jadi bendahara jadi minantu kula dikawinkeun jeung anak kula daek henteu daek atuh dikawinkeun mah janakna geulis pan man kula mah jelema susah geus ulah mikiran susah emak mamang bawa angkut ka dieu cicing di mah ieu gede mantak mang beusing hayang kawin menang kos itu mending maling bae nya mangnya itu isukan wah aing cenah ngaji di Usar Badu sasar sebodo amat lah ngararti jeung sprinter ya Allah ya Rabbi akang geus datang can ya encan waduh lamun datang nyemi biasana kula tepar di dia ya ya Allah ya Rabbi tah para jamaah sadayana dikarenakan orang sakedeung deui neuk menghadapi bulan puasa setidakna sedikit orang kudu tahu masalah hukum puasa terutama ka ibu-ibu anu sering kapaleset tina hukum puasa
perlu diketahui bahwa ketika jelema teu puasa itu terbagi opat. Ketika jelema teu puasa di bulan Ramadan terbagi karena opat. Kahiji wajib qada di akhir kemudian qada doang. Nah, kedua wajib bayar pidyah doang, henteu kudu kodoan, tapi bayar pidyah. Samud sebenarnya samud tuh aya saleter, taruhlah saleter, berarti di mana-mana henteu puasa sapoe bayar 1 liter, lamun teu puasa 2 poe 2 liter henteu kudu kodo. Ibu meneng milih mana coba ya? Milih nu kahiji tadi kodo doang, Pak. Milih kodo doang, apa milih pidyah doang? Apakah nu katilu? 03 ya. Tadi 01 02 geus, anu 03. Anu 03 jak kodo jak pidyah, ongko di kodoan ongko bayar pidyah. Cak bapak-bapak rada berat ya mah ya. Nu mantep mah 04 Pak ya. Bu, 04 mah henteu kudu kodo, henteu kudu bayar pidyah. Mantep henteu? Bu daek embung. Pan embung. Nah, ayo urang buktikeun contohan. Anu kahiji wajib kodo doang nyaeta awewe head, awewe nipas haram puasa ngan di air kemudian wajib kodo teu kudu bayar pidyah kodoan. Bila mana selama head 7 poe teu puasa 7 poe kodoan di bulan Syawal atau selanjutnya. Nah, itu kan. Nah, lamun maksakeun puasa we mah haram, lain menang pahala malah menang dosa hiji. Kaduana bayar pidyah doang, sapoe saleter 2 poe 2 liter. Mana contona? Di mana-mana urang boga kolot boga indung geus kolot jasa geus teu kuateun puasa, atawa urang boga dulur geringna parah. Nah, geus komplikasi anu kemungkinan kecil cager deui. Mantaknya nama geus teu kudu di kodoan, henteu puasa teu wajib karena geus teu kuat, geus teu kudu kodo ngan sediakeun beas bae ku urang 3 gantang. Sapoe salet besing ibu-ibu boga kolot doang ye, geus teu kuat puasa sediakeun bae sapoe saleter 2 poe 2 liter 3 poe geus teu kudu kodoan. Nah, ayeuna anu katilu wajib kodo, wajib bayar pidyah. Nah, mana di mana-mana ibu-ibu keur hamil, keur ngandung atawa keur nyusuan, yang jelas nyusuan anakna lain bapakna. Ibu-ibu keur hamil atawa keur nyusuan berarti boga orok henteu puasa di bulan Ramadan dikarenakeun khawatir lamun puasa khawatir ka anakna besing kurang gizi. Sebab ketika di bawah puasa berarti kan pemasukan makanan, maka otomatis air susu tersebut berkurang vitamin, berkurang gizi, maka dikhawatirkan anakna besing kunaon henteu puasa. Nah, lamun khawatir kanu jadi anak wajib kodok, wajib bayar pidyah. Awas, ieu pidyah tidak diperhatikan. Rata-rata ibu teh kunaon teu puasa rempan ke anak lah karunya keur nyusuan nya nama kuat padahal mah lamun puasa, tapi karena ngan kodo doang teu wajar pidyah kan, rata-rata ngade eta kewajiban ibu bayar pidyah eta. Baheula encan gageran gara bayar pidyah, boga utang berarti ibu-ibu. Nah, terkecuali nyana rempan terhadap dirina nu mantek teu puasa, aing mah lain khawatir ke anak, aing lamun keur nyusuan, lamun keur hamil di bawah puasa lulus rempan terhadap awakna sora eta mah kodo doang lumpatna. Nah, anu kaopat nu mantep mah ieu teu wajib kodo, teu wajib pidyah, eta sa majnun jelema edan. Jelema edan mah henteu wajib kodo, henteu wajib bayar pidyah, memang teu kewajiban puasa. Mantak ibu-ibu lamun embung bayar pidyah, lamun embung bayar kodo, lamun embung puasa mending edan bae kabeh urang jetake nya. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ibu-ibu sadayana ieu sajam kulang geus lewat. Terus ya terus panitia terus bisa ada atau ibu mengenal tinggal ngadengin terus baik pula capek pula karak beres ngaji doang tadi seberapa pengajian di ditu di Jungkel Tanjakan
jam 9 beres langsung berangkat ke dieu tuh karak ngaso doang jam 10 lewat itu ke Ki Badrussalam ngaji sugan teh maka dia kula malah suruh ngomong gitunya. Ya Allah ya Rabbi tah eta ngajinya sengade urang salat naon ge kudu aya ilmuan kenapa salat ku Gusti Allah dipardukeunana ketika malaman Isra Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab ketika Kangjeng Nabi diisrokeun naik ka luhur langit Kangjeng Nabi ningali malaikat keur ibadah di antara malaikat ibadana lamun geus ruku bae nya nama layas judu wala yaqudu henteu sujud teu diuk ruku bae nya nama aya deui malaikat anu ibadahna sujud bae layak udu teu diuk sujud bae nya nama tuh aya deui nu malaikat ibadahna sujud bae nya nama lamun geus sujud bae nya nama geus nah nu mantak terus ku Gusti Allah nah dikumpulkeun nyaeta ka umat Kangjeng Nabi jeung ka Kangjeng Nabi jeung umat Kangjeng Nabi nyaeta umat Kangjeng Nabi mah sok ruku osok sujud osok diuk nu mantak hebat manusia mah nya bisa ngaleuwihan malaikat salatna. Ya Allah ya Rabbi tah eta terus kaduana kenapa diwajibkan salat teh ketika Kangjeng Nabi di luhur langit katujuh Sidratul Muntaha mustawa diwajibkan Kangjeng Nabi salat anu 5 waktu kenapa lain diwajibkan ketika Kangjeng Nabi di dunia keneh nyaeta ketika di muka bumi ketika diisrokeun tapi kunaon pas dimerajkeun maksudna tadi nah sebab ketika orang salat nah eta kan Kangjeng Nabi keluar di dunia terus naik kalang langit menang perintah salat 5 waktu iya tanbeh ka urang pangeling-eling ka urang di mana-mana urang keur salat leungitkeun duniawi anu aya di hate urang hese kan nah sebab urang mah kenyataanana ketika salat Allahu Akbar di masjid bapak-bapak kabeneran boga motor NMAX anyar keneh Allahu Akbar motor aing nyolong malnya kadang-kadang aya anu paling luar biasa sendal salatna deket sendal kieu bae mun di sendalna alah sendal bata bae ge kieu bae Allahu Akbar. Dah di hate urang aya duniawi ya Allah ya Rabbi Gusti nu Maha Agung mantak hese urang menyaritakeun mantak urang teh ulah ngandelkeun salat bae ulah ngandalkeun puasa baik terus di samping urang salat barengan ku ngaji sebab ngaji teh pahalana luar biasa hiji nyaeta gufira lahu qabla ayatua dihampura ku Gusti Allah samemeh ngalengkakeun dua sukuna geus dihampura ku Gusti Allah alhamdulillah kaduana jelema ngaji itu khairun leuwih bagus tibatan salat sunnah 1000 rakaat aya orang jatake ibu-ibu bapak-bapak anu salat 1000 rakaat eueuh cak kula eueuh sebab kula ge encan boro-boro urang salat sudah 1000 rakaat salat tarawih bae ge nempo jadwal bener saya wah Ustad Adi mah angel teman-teman wah haji anda cepet nama ya dolin Allah Akbar dolin. Tuh urang mah salat 20 rakaat tarawih jeung witir 3 bage masih kene hitung-hitungan ya Allah ya Rabbi tah sedangkan pahala salat sunnah 1000 rakaat luar biasa lain lalagan berarti sedangkan ngaji lebih bagus tibatan salat sunnah 1000 rakaat berarti kan pohara sehingga kencak Kangjeng Nabi di mana-mana aya jelema keur ngaji keur tolab ilmu maut sahid akhirat mantak cak ulama mending keur ngaraji pararahe teh kabean pancen aing sahid kula mah balik. Ya Allah ya Rabbi katilu jelema ngaji eta neangan ilmu eta leuwih bagus tibatan nengok 1000 jelema anu gering bu pernah henteu nengok jelema gering paling ge saurang gede biayana bener
ayeuna hiji jelema bae urang gendek nengok hiji minimal ieu ngitung minimal mawa susu, kadua mawa roti tawar, katilu mau non Bu? Hah? Anu cicing bet tilok nengok berarti tilok nampun gering naon deui? Susu geus sepun ka susu mana? Susu, roti, buah-buahan mah teu ngeunah anu ngeunah mah buah buahnya buah pir, buah apel beak bae minimal 100.000 kali 1.000 jelema beraha abu 100 juta lain 100 juta puasa di ngaji di majelis di dieu malam rebo beak henteu 100 juta bapak-bapak henteu kopi di kopian nya ya Allah tapi pohara luar biasa memang gitu Bu setiap anu gede sangeupna pasti pahalana gede deui ulah berbicara kebelna ulah berbicara sakedeungna deuleu sangeupna tuh pahala mah kitu semakin sangeupna gede pahalana gede deui ngaji jeung ngariung resepan mana ngariung kunaon ih kaberkat marmana kos kula bae dah ari ngaji mah ya Allah lamun ngaji malam robo maaf di kula atawa di dia lamun jelema ngaji kabehan asana teu kudu RT hiji teu kudu RT 2 RT 3 bage pinuh moal mahi masjid bener karena ngaji mah sangat luar biasa masya Allah tabarakallah. Subasok inget almarhum almaghfur lah gitu kan di Celong tia ngaji mah hiji dua pagahan bae emang gitu ya orang mah jadi kelas ya eta kadang-kadang ngaji seutik mah sanggup matak cenah ge cak abah sepuh teh mah lamun sia ngaji saeutik sia henteu semangat loba semangat berarti ciri sia encan ikhlas magahan ngaji bener oge nya memang kenyataannya gitu orang mah neuleuh ngaji lobaan resep ngaji seutikan sanggup mantak cak guru teh mah ngaji mandek seutikan endek duaan ge geus biasa bae sebab tihang ge ngadengekeun lain tiang bae urang tanpa kasat mata aya jin sok ilu ngaji nah ta eta mantak ya Allah ya Rabbi mantak kula mah ngaji di imah hajeuteun santri seutikan cak peribahasa cuman 20-an 10 jepret bae ngaji geus guandeng tanaon sabodo amat sanagariung urang dinya sabodo amat tah eta urang nengok jelema gering 1.000 jelema masya Allah ganjaran gede jasanya pohara sedangkan hiji nengok jelema gering BG pahalana gede komo 1.000 tapi tetap bagusan kene ngaji pahalana luar biasa osok ngaji ibu-ibu poe naon poe Jumat kula mah yakin ka ibu mah walaupun kula teu nyaho pasti aya malam loban ibu-ibu pengajian mah nya ibu-ibu mah hampir unggal poe bener man kula mah aneh ibu-ibu ongkoh ngaji bae ongkoh pasewa jeung selaki pulang rajaban marajaban endek rajaban apa dong heuh yeuna rajaban ya assalamualaikum waalaikumsalam itu endek mana gitu endek ngadiran muludan ngadiran rajaban kaknya itu enggeus gitu nah cium tangan biasa geus berangkat datang ke jalan ngomong ka baturana heuy tangguhan heulang kunaon tangguhan aing pohoan ulah kebal-kebal sia prasmanan kabeakeun kudeung geus tangguhan babeja ka sana kak sia balik deui kunaon pohoan seuseuhan geus sabulan teu diseuseuh pang seuseukeun nya endek ngaji geus nyeun dosa ka salaki tah beusing kedeung si aceng hudang pang isangan beusing ngising mah ya Allah geus nyieun dosa deui ka salaki da ieu sengade ya Allah ya Rabbi mantak dasari urang ku ilmu lamun urang didasari ku ilmu masya Allah kaopatna lamun jelema ngaji eta leuwih bagus tibatan ngurus 1.000 zanazah leklok urang sedangkan orang ngurus hiji jenazah bae ganjarana pohara timulai nyolateun nepikeun kana urang ilu ngubur lain ilu dikubur ilu ngubur daek ilu dikubur ilu ngubur eta ganjarana segede gunung Uhud ya Allah ya Rabbi sedangkan ieu mah 1.000 atuh pohara mun ganjaran tetep ngaji leuwih bagus ganjar leuwih hebat ganjarana pohara jasa
Nah nu mantak ngaji mah sanggeuk sebab berbicara pahalana gede setiap pahalana gede sangeukna gede. Contoh salat subuh jeung salat johor gedean mana ganjaranana? Salat subuh kunaon? Tuh, sebab padahal salat johor 4 rakaat salat subuh lain berbicara rakaat sangeukna gedean subuh mejeuna keur ngantuk. Bapak-bapak, ibu-ibu lain tengah dengi suara ajan ngadenge babaden yang selake ajan saya tak wah haji anda ya sorana ya kanyawan kudang henteu sasimbut deui bener kan mantak cakang jeung nabi di mana-mana aya jelema subuh kaberangan eta jelema berarti ceulina dikian ku setan. Mantak deleken isuk-isuk di imah urang lamun salaki urang kaberangan salat subuh berarti nyana dikian setan bener Bu salat sebab lamun jelema salat bakos binatang perbedaan jelema jeung manusia adalah salat di antarana sebab jelema ari kebo sok salat henteu nya salat dahar sarua jeung jelema bener. Nah osok minum osok hees tapi eueuh kebo salat ka masjid Nurul Iman bener. Nah mantak lamun aya jelema orang jatake bapak-bapak teu salat berarti bapak-bapak bu salaki ibu eta kula ngomong kebo eta bijakeun ku kula Pak lamun aya ibu-ibu teu salat berarti ibu-ibu ya Allah berarti bapak-bapak merendek kebo ya Allah sebab teu salat sengade eta ya Allah ya Rabbi. Tah para jamaah sadayana guru orang sedatang encan geus tah para jamaah sadayana jadi tadi balikan deui nonon ge kudu make ilmu ulah ibadah usaha bae ge kudu make ilmu eueuh ilmuan mah moal beres bapak-bapak pemuda nganjang kayak mabikang eueuh ilmuan moal diterima percaya bae mana ilmu nak kahiji kudu daek berkorban ieu mah nganjang kadinya mawa rokok henteu aya calon mitoha ngeluarkeun rokok diisep punyana kira-kira diterima moal anjeun kumaha ge cek nya aing masa sapan embung boga minantu kos itu encana naon geus wani rokok aing diisep komong geus jadi minantu asana barang aing ge diisep eta ya Allah ti atuh kudu nyaotrik atunya ya Allah ya Rabbi kula maaf iba keur cerita ngorak kula nganjang kemana bae ti mulai korak kidang kemana tilok di ganggeureukeun kula mah karena kula mah kadinya teh bere rokok sabatang doang padahal mah nya alhamdulillah jadi babaturan sampaikeun enteng nganjang ka dieu pokona mah tenang bae aya nonon babeja ka urang padahal mah rokok sabatang doang eta di masyaallah ieu mah nganjang pelit wajar bae naon tah motor na debel ya Allah ya Rabbi tah nanon ge ayeuna urang nyawa eueuh ilmuan kira-kira ka alam moal ya Allah urang rumah tangga bae ge lamun eueuh ilmuan paseah bae Bu ya Allah maaf urang aya bahasa kieu tidak ada perahu berlayar tanpa gelombang begitupun dalam rumah tangga pasti aya paseana aya pasetrokna tapi ulah dijadikeun bumerang ya anggap bae eta mah bumbu kehidupan lamun teu kitu teu indah masakan ge nu mantak aya amis aya pahit jadi ngeunah Bu tengeteun ulah sok nempo tetangga kos kumaha manusia mah maaf sarua bae manusia mah sarua bae ndek kaya ndek susah ndek pejabat ndek lain kabeh ge sarua diuji masing-masing ku Allah ngan beda ujianana ieu mah aya jelema bener nyana mah dunia ngabadeg pamajikan bager salaki bager ngan ujiana dibere penyakit bae ku Gusti Allah bener ieu mah bener nyana mah awakna sehat da pamajikan bager salaki bager ngan ujiana teu gablek duit mencret
nah tilok boga duit ujian anak iya mah aya duit mah alhamdulillah cak ibu-ibu disulpai terus ku selaki alhamdulillah awak dibere sehat ngan boga selaki salingkuh bae ujian anak mendi salingkuh jeung anu kolot mah jeung budak SMP deui Masya Allah ya Allah aya deui ujian anak iya mah kadang-kadang selakina bager kadang-kadang pemajikanna soleha alhamdulillah anak ge soleh soleha duit alhamdulillah usaha ngeunaheun awak dibereset ujiana jeung mito jeung mito asana banget pas ya calon pas jeung mito abay mah ya ketempo sih kukula ya mantan-mantan kami pas jeung mitoha kadang-kadang jeung mitoha alhamdulillah pemajikan soleha selaki bager anak soleh soleha tapi ujiana jeung dulur paseah merebutkan warisan meureun warisan bae diperebutkeun pae ka bawah moal nya nanaonan meureun geus pae mah iba gedong moal kagendong harta loba moal ka bawah bikang geulis moal ka ais bener ya lamun geus pae maaf tuh ulah-ulah encan sampai ka jero kubur mesti ngagojod keneh didinya geus mulai aya dibedakeun mana anu tadina hees di spring bed geus pae mah diteundeun di pertengahan eta encan naonna terus dibawa ke kuburan eta anu di kubur apakah ditaekeun ka Avanza henteu apakah ditaekeun ka Innova henteu nyewa losbak urut mawan pasir bener terus dibawa ke kuburan coba orang pikir kadinya neuk mawan naon coba terus asup kadinya ka jero kubur geus asup ka jero kubur bikang geulis daek ke baturan baheula ngomong sehidup semati tapi selaki geus pae daek ka baturan embung merenya boro-boro ngabaturan di jero kubur selaki karake pae menang 7 poe ndek ka sumur minta dianter bener anter aing yuk emang kunaon mah sieun beuing aing babongong abasia tuh kan boro-boro maturan di jero kubur geus pisah kabeh ketika maut mah ya Allah ya Rabbi aya deui jelema ya Allah pamajikanna bager salakina bager jeung mitoha bager ujianna naon anak diuji ku anak bandel salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tah urang sakebel kur urang geus datang sana istirahat heula nya karunya pala kula yang geus sajem ieu kula mah kadi ge sebenarnya mah tadi ge emang ti awalih ngomong Ustad isukan ke kadieu malam Sabtu cak kula mah datangna peuting lah cak kula tentang peuting ieu deuk kumaha ge masalah datang kadi suruh ngomong sakebel nangguan kiai cenah ge nya atuh cak kula lamun kiai datang setengah jam deui lamun datangna sajam nanti ya alhamdulillah hadina geus datang kula asana setengah jam deh bencan datang rada tepar kula sana gitu aja anda senang rokan kula pokoknya mah alhamdulillah mudah-mudahan ku kehadiran wasilana guru urang pentingan ieu urang aya pinuh ku kucuran rahmat jeung magfirah Allah subhanahu wa ta'ala abi ya robbal alamin talah para jamaah sadayana kula hanya ngajak tadi ge sekali deui hayu urang ulah bosan-bosan untuk menimba ilmu terutama ka bapak-bapak ya Allah
sebab naon tadi geus pae mah urangnya imah gedong mual kagendong harta loba mual kabawa bikang geulis mual ka ais. Nah sebab sebenarnya mah anu kewajiban magahan pamajikan salaki lain ustad ayuhnya nah doraka mantap cenah teu bisa bapana ngaji mantas ngaji pagakeun ka pamajikan daek moal dah boro-boro magahan pamajikan asana nu aya disentakan bae lain guru nyentakan murid nyentakan guru etanya para jamaah sadayana dah mungkin sakitu bae di kula kurang geus sajam leuwih soalnya ya kurang leuwihna kula nyunkeun di hampura sekedar informasi bahwa orang malam Rebo isuk panutupan pengajian sementara geus tengeteun bae urang mah di mana-mana di Cilongok penutupan minggu areupna urang samemena geus tutup mulai nage di mana-mana di Cilongok geus mulai urang kadituna karak mulai tengeteun kitu bae geus patokana tiba lagi kitu bae nya. Nah, jadi malam Rebo isuk urang penutupan sementara besing ke malam Rebo isuk anu henteu hadir besing karena boga pegawean kan karena ge imah pengajian ge malam Rebo kula nyuhunkeun di hampura besing kula selama ngajar di dieu kula mah terus serang ngajar ge jangan biasa teu bisa kula mah hanya sekedar penyambung lidah ki musonib mudah-mudahan katampi besing kula ngomong aya salah kata mungkin niat nama henteu nyinggung niat nama henteu ngarenyed ke hati bapak-bapak tapi kenyataan bapak eta karenyed ke hatina ku kula lillahi ta'ala henteu aya niat kadinya sekali deui kula nyunkeun di hampura itulah segala kekurangan kulanya selama di dieu karena kula geus nganggap dulur ka dieu ate emang dulur ieu jasina orang dieu kulanya ibu kula jeung orang dieu itu deuleu bae beunang ge beda itu maksudna sarua jeung orang dieu beda jeung orang ditu itu nah mantap petingan iya alhamdulillah petingan iya aya bulan purnama 2 tadi nu ngaji hiji kula hiji berartinya Badrul Salam kabeh ngaran namanya man bedanya nama bisa ngaji kula mah bisa ngahiji jeung pemajikan sakit dedangnya kurang leuwihna kula nyuhunkeun di hampura hadanallahu wa yakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.